Taya teh labu siam sesa kamari guys, aya keneh 2 deui nya. Jadi dinten teh kopi bade dioseng we kanggo masak ayeuna mah. Terus bade nanti ngagoreng tahu we, tahu gaya sesa kitu nya. Terus sareng ngagoreng usus, jantung, kulit. Hai, assalamualaikum. Tah di dieu teh teh nuju hujan we guys, ngicrik ti tadi ti tas lohor teh hujan bae. Enak sih tiis-tiis cuman kitunya mulai kumat karena waos teh ya nyut-nyutan aneh cek abi teh lamun tos katiisan we kieu pasti nyut-nyutan. Tah di dieu labu sieup ku abi dikeuretan aralitnya guys, kitunya pokona mah jadi seueur panu 2 tehnya duka ieu teh duka dipasak sadaya duka moal besi teu saep mendingan masak saalit tapi saep kitunya daripada masak seueur tapi teu diemam kan nya ahnya nanti ujung-ujungna dipiceun kan jadinya mubazir gitunya. Sigana ieu mah lamun masak saparog jadi seueur teu kudu sadayana dipasak tatos digeuretan mah lanjut we ku abi teh bade dikumbah da seueur geutah kitunya geutahan kitunya. Dikumbahna tadi ku abi dicampur sareng uyah diremes-remes kitunya ami tarurun si naon ngaranna teh si geutahna kan aya geutahan kitunya lamun labu sieup mah. Ku abi dikumbah sing bersih pokona mah bersih pisannya. Terus dikumbah mah lanjut abi teh bade ngagoreng si kulit, jantung sareng naon teh deui usus kitunya. Si Dede mah da resep kana usus. Jadi garing di tambulan we teh diceplung. Terus digorengnya dicemplung minus teh minyak natos panas tadinya terus cemplungkeun. Itu abi mah paling sieun mau ngagoreng ka dieu teh komo aya jantungan aya atin katu sieun pisan sieun ngabladog gitu. Tadi ku abi dipasihan tipung saalit kitunya si minyak teh cuman teu ka videonya terus tutupan anu seuneuna pangalitna bisana bisi ngabladog tah ieu tahuna kan aya 2 nya aya cayan ku abi dipiceun heula dikeureuten biasa aralit anu hiji jadi 4 kitunya. Kan we biasa disebut batur ngirit pelit bodo amat lah. Nu penting mah abi henteu menta ka manehna ieu nya guys nya. Terus tos dipasihan bumbu pecin uyah mah dikocrak-kocrek kitunya. Ami kagalo tukeun we tinggalkeun deui abi bade ngeuretan bumbu kanggo osengna. Kanggo osengna teh abi ngangge bawang beureum 2, terus bawang bodasna hiji, sareng cengekna we 2 anu alit sauprit. Sebenarnya mah nya huntu teh nyut-nyutan bae tapi da mun teu make bawang bodas asa kurang kitunya kurang naon gitu ya. Jadi dianggean we keun we unggal pengen amaman obat. Tah ieu teh deui kana si goreng-gorengna teh ku abi diudak-aduk da bisi tutungnya. Tah ieu teh tos asak we. Ieu teh ku abi teh diangkatna teh seuneuna na teh kompor teh tos dipaehan heula da sieun meledug. Dipaehan heula jadi samemeh diangkat teh gitu nya kakara diangkatan si eta si kulit-kulitna nya. Pokona mah terus trauma kitunya gara-gara ngablodog pernah kana minyak tah lanjut we ngagoreng tahu ohun aya nu komen dina video kamari ge cenah ge kunaon cenah teu ngagoreng tahu heula malah ngagoreng hulu hayam heula tah di dieu ku abi dijelaskeun ya guys nya kunaon digoreng heula anu kawas hulu hayam heula nya terus tahu eta teh kapan seueur surundengna tina bumbu jadi amih gurih kitunya amih enak pona mantul sok geura ajaran nya ulah ditinggali kotor atau kumaha nya da lain kotor tina taneuh ieu tah mah da surundeng gitunya kan we da mam jeung abi ieu sanes jeung batur da abi ge meureun mun jeung masak jeung batur moal kieu carana nya beda. Tadi dia tahu lagi atas asak terus diangkat lanjut bade numis. Tah numis si sayurna ge ngangge minyak tilas nate ngagoreng eta kan enaknya gurih gitu terus cemplungkeun we si bawang gitu nya sareng cengekna da minyak natos panas. Terus dilapan dikusrang-kosreng terus nepi ka seungit nepi ka asak si bawangna tos asak tos seungit mah cemplungkeun we si waluh sieumna kitu nya. Tuh kapan esa sakena nya simpen we deui kanggo enjing deui ka simpenna kulkas da moal tok basi ieu nya. Terus dipasihan bumbu, pasihan caina saalit we pasihan bumbuna mah pecin, uyah, gula, terus penyedap gitu we wungkul tos lah. Moal make lada bubuknya masa nya ngoseng-ngoseng make lada bubuk rasana meureun aneh katanya. Terus kosrang-kosreng da masak ge mah tara laminya nu penting tos layu mah paehan we si komporna sanes kompor anu dipaehan mah nya seuneuna maksudna cuman lah ngaranna ge nyarios kitu nya sok aya hilapna tah tos asak mau abi diangkat dipindahkeun kana mangkok tuh jadi menu aya nama simpel kunaon teu lada nya nanti masakna cengkela salit kusabab sambel nu kamari ge aya keneh da masakna teh seueur sambelna nya nyambel teh. Tah ieu tahuna ge pindahkeun we dihijikeun jeung si kulit-kulitna.
Terus beres masak nama lanjut tapi teh bade ngelapan si kompor tak ieu luhur komporna ku abi dicadakan ke kamar mandi guys bade dikumbahan terus sisi-sisina eta teh ngetos naon teh tos ngadarileun nya karotor jadi ku abi bade dilapan heula kitu nya sing beresih pokona mah duh kaeung sanes sok perfect emang teu betah kitu nya tadi dia pas kana tos beres hayu cuang emam aya labu siam ditumis aya goreng naon teh sanes ati sih kulit tahu naon lah jantung atau naon